Dina bab ieu urang rada di surah salid ari iblis teh aduwwum mubin, musuh urang anu jelas. Maka ku ahli ma'rifat jeung ahli tasawuf nu kadieuna teh ibtida'u ambiyai, disebut nate para wali nyabut kangewakna ka manusia, bahkan mengkolkeun ngewakna teh kanu dititah ku Allah ka iblis. Eta iblis asupna kana jadi nafsu kana awak urang teh bimajri damin, asupna teh melalui perjalanan darah. Gematak menuju ke depan disunatkeun urang ge aya nu dua ini dikit Allahu Akbar ti dia ya asupna teh aya urang mah pan Allahu Akbar kaciri karitu ka dieu teh da wogor. Tinggal ya Allahu Akbar. Kadua ngalangkungan tuangan anu haram asupna teh kali anu subhat anu haram mematak nu koruptor moal cager-cager terus we dikuasai. So anu mabok lompatna karena negatif karena positif negatif. Aduwwum mubin, musuh anu geus jelas. Kanjeng Nabi karantosa sauran anu kudu dianggap musuh diaranjeun kabeh teh aya opat. Kahiji adunya dunya anu dijieun ku Allah, nu dianggap musuh teh urang teh eta hiji saur Nabi. Allah mata pantas cek Al-Quran pala taburonnakum hayatad dunya, ulah kasengseng ulah katipu ku hebatna kahirupan dunya. Iya mencokolot baheula madit dunya malir ibarat kalangkang lautan indah tapi di teleuman teh kadang loba jelema nu ti kerolok. Itu dunia. Cek Rasul. Nomor kedua anu kudu di musuhan. Nafsuka, hawa nafsu. Syarrul aqda, panggoreng-gorengna musuh teh. Nafsu nu tilu we anu kudu dikendalikeun ku urang. Katilu anu dianggap nu kudu dimusuhi teh ku urang teh asyaiton, setan. Matak erek maca Quran geuningan fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Tilu. Kaopat jajaran setan anu menjelma di manusia. Pahdaru kada. Pinter Tony eta mencala putra mencaputrina gitu. Matak pantas geuningan dina Al-Qur'an terakhir kamari dobrokeun aya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
lamun geus ahad didinya geus nunggalkeun ifradul ma'bud bil ibadah ka Gusti Allah surat Al-Ikhlas engke urang aya dina masuk kul a'udzu birabbil falak ari al-falak teh matahari cahaya lamun geus bercahaya didinya kul a'udzu birabbin nas anu ditakudan teh dunya jeung jelema anu yuwaswisu fi sudu minal jinna engke mati balik lamun geus cicing dina ahad ifradul ma'bud terus ayeuna urang mampu memperdalam naon bae perkara nu dijieun ku Gusti Allah maka nu dijieun ku Gusti Allah termasuk minal jinnati wan nas termasuk alam dunia lain jadi musuh gitu mau jadi musuh contoh ketika ifradul ma'bud ibadah ka Gusti Allah gitu ya patokan tauhid teh ifradul ma'bud bil ibadah ngawungkulkeun ka Allah tunggu ditulis daya kayak titik ketika ngawungkulkeun ka Gusti Allah maka akan ayat cahaya anu digerakkeun ku Gusti Allah cahaya anu digerakkeun ku Gusti Allah maka naon bae perkara nu aya di alam dunia geus lain kelas urang kelas urang jauh keneh maka naon bae perkara nu aya di alam dunia moal jadi musuh contoh ketika orang boga perusahaan ku Allah diberi maju diberi menang bati hakikat nanti Allah syariatna proses perjalanan orang ngalebetan tan jiji hadisna Allah aipek tenaha dah kulantaran geus ifradul ma'bud torojol aya parentah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cek Allah teh keluarkan siajakan maka ketika duit geus dicekel dunia geus dicekel ikhraj naon sababna ngarasakeun geus jadi musuh teh ayo urang mah jadi musuh utang hitung akhir tahun kudu ngaluarkeun 20 juta pan beurang jadi kekasih nu akhirna contoh ya aipek teh nah ketika dihitung tina zakat aipek teh naha nisobna teh sakieu dan kulantaran aduun anu kudu dianggap musuh maka ku kaula dipiceun tah nu geus jadi kakasih dunya mah gitu tuh maka dina dialog cilakana iblis jeung cilakana Bani Adam aya interaksi dialog Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina nalika inna syaitona lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwan hei sanyana setan teh musuh anjeun maka sing bener dijadikeun musuh mutlak jeung urang didinya amarallahu ta'ala iblis nu akhirna iblis miwarang ka Gusti Allah Allah miwarang ka iblis supaya datang ka Kanjeng Nabi Muhammad pajaa teras datang itu iblis ka Nabi Muhammad ala suratul syekh bari ngarupakeun aki-aki iblis sumping eta iblis ka Kanjeng Nabi Muhammad bari nyarupakeun aki-aki maka Pakola alaihi salatu wassalam saur Kanjeng Nabi man anta awas ieu interaksi na Kanjeng Nabi bukan berarti Kanjeng Nabi teu uningeun eta iblis nu sumpingna man anta sa anjeun qala saur iblis ana iblisun kaula teh iblis erek naon bis ka dia sok ngopi lah bis
kaula dititah ku Allah aya tia jeung supaya aya pertarosan anu eta pertarosan bakal dijawab ku kaula lamun datang ti anjeun jeung kaula bakal ngajawab di mana anjeun anu nanya ka kaula dina interaksi eta. Ya iblis saur Kanjeng Nabi guys, saya nama damane tara ngopi tara udun kam aduhu kami umat iblis sabaraha hiji umat anjeun musuh anjeun ti umat kaula. Sebab tadi aya syahid Bani Adam bagjana Nabi Bani Adam teh ku 5 nu tadi di dia saur Nabi sabaraha hiji musuh anjeun ti umat kaula. Ai iblis ngajawab, Muhammad musuh kaula teh jeung di umat anjeun teh aya 15. Hiji cenah hiji anta ya Muhammad anjeun hiji Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi mah tos ka maksum moal kaasup kana gogoda. Kadua imamun adilun pemimpin anu adil teu ceueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Daina kamari tantos dilalantik sing ngaleujreug sia teh kehet singaradil hayang nyontokeun adilna pemimpin malah kisah eta we Kanjeng Nabi seandainya kalau Fatimah sebagai pencuri maka saya yang akan memenggal tangannya. Rasul ari ayeuna mah bapak jeung anak bensin diuyuk oprok wae teu kagok sataun nguyuk bensin 185 triliun. Ya Allah ya Karim. Ari eta teh saha? Geus kajelmaan iblis. Maka punten ulama anu faqih, ulama anu warok diengkekeun ku Allah asup ka surga bahkan nu pangheulana imamun adilun. Naon sababna? Dina pada hesena. Ieu pahyang-hayang. Imamun adilun kan. Hese atuh urang rek adil ka diri kayaknya. Cek iblis tah. Muhammad musuh nu kadua ka urang mah musuh imamun adilun. Mentak loba ayeuna iblis nu keuleun ka Dedi Mulyadi. Nah, guru titah hilid 6:30. Ulah makruh sia dengekeun PNS. Hari gaji sia yang narima. Saya ada teh. Dan mudah-mudahan ya wali kota nu kamari geus di naon? Lantik, bupati, wakilna, gubernur, kabeh menteri-menterina sing araradil kabeh amin. Da lamun ayeuna pamarentah geus teu adil tong aneh masyarakat bakal terjadi perjalanan hukum rimba. Terjadi satu sama lain saling hakat. Dua dan udah khawatirkan mai lamun ulama jeung umaro geus garoblok geus tong nyalahkeun masyarakat lamun lacur masyarakat. Musuh iblis teh cenah eta imamun katilu ghaniyun mutawaddiun nu beunghar bari tawado galih jarang. Aduh.
ti Allahnya naon teh dunya teh dianggap nu sorangan. Sok kade panghebat-hebatna dugikeun ka aya dina hadis qudsi Muhammad kaula marsel teh kanu sangsara bari tawado da pantes tawado ge da teu boga tapi kaula mah leuwih kaget jeung leuwih takjub kanu beunghar bari tawado. Punten aya tawado mah sanes dina tak-taknya tadi na ieu diilikan imah mobil motor teh runtah ya titipan ti Allah nggak segitu cuma ditangkep siapa bawa hes Allah goniyun mutawa dimu nu beunghar bari tawado sok eta titipan ti Allah cek si Adi teh aku naon jelema anu beunghar anu miskin eta teh ditentukeun ku Allah ke urang bicara hakikat bener ti Allah ngan syariat aya di urang so asup ka swalaya kosok ku kasirna titah milih anu kosok tara tara kan sup we begitu juga kehidupan di dunia kumaha urang ulah nyalahkeun Allah miskin teh bongan wes bae kitu di goniyun mutawa dimu kaopat musuh iblis teh tajirun sodikun dengekeun Pertamina belum sih nu jual beli hari jujur kade jual beli haram tak kade dagang lauk dagang daging tiren nu teu dipencit emang ke awak teu apal rasakeun sia ku aing gebugan ku hayang dikeulung ku sia nu dagang gade aduh ya Allah ya Karim minggu aja nya doblok aduh astagfirullahaladzim benernya wal khomisu nomor kalimana jalma alim anu sholatna bari husuk wah hese nu alim sholatna bari naon husuk kamari mah cek siapa teh ari khusus secara tingkatan itu malah cenah teu bisa ngan minimal ngahartikeun arti salat we heula ini wajah tu naon berharapan teh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ini teh khusus pan aya usul mubtadiin, abidin, arifin orang mah minimal ngakukeun salat minimal ditawaran rokok teu daek gitu lah geus jadi usung geus daripada henteu goblok sia udun mah berangkat salat nah teh anjing ngagoda kai
Geus eta batalkeun gitu. Ieu ulama keur salat mikirkeun proposal atuh lain musuh setan anu kitu. Cahaya moal kecen. Akhir Ramadan jenengan. Ulah. Kagenap mukminun nasihun. Jalma mukmin nu sok silih nasehatan. Kuhulun setan teh kayak begitu teh. Mah, geus puasa acan. Puasa. Geus tepi nepi ka magrib. Acan eukut, nuntut we nya. Lu ka kolot eta teh. Ecek nu kolot teh. Nuhun nya nasihatna nya. Teu doraka urangnya. Doraka. Nasihatan. Genep nu sok silihna. Teras katujuh. Mukminun rahimun. Jalmi mukmin awas. Bahasana lain muslim dia. Ai muslim mah cicing dina dohir. Mukminun rahimun. Jalmi nu aya imanan ka Allah terikat ku kasih sayang. Sieu PDI, sieu Golkar, sieu PKB, P3 itu ieu mukmin kabeh sinya ahli. Sieu mah rakaat 11, sieu mah 23. Ulah kadon papisah masjid. Ulah kan. Kadalapan jalmi anu budak ngora nu daek tobat. Jami budak ngora teh ti 40 ka anak. Jadi lamun ayeuna aa ngaji punten da ari mah geus leuwih 40. Terus ingkang rakata pun guru kang ngajinan terus langkung 40. Malaikat teh jeung Allah teu kaget ningali nu kitu mah. Kaget keneh ningali adit atuh. Beureun kitu. Eta mangsana keur terbuai dengan kaulingan nuturkeun hawa nafsu. Taraweh, tadarus, iktikaf, ngaji, kaget ta. Taib. Kade anu judi penjol nengekeun sia. Sia teh sagala beak ke. Tobat nanti ku pedah ge sagala beak lain karena Allah eta mah. Engke na bakal kitu deui. Yang goblok gitu ekeun sia teh kunaon maneh eureum aya beak aing sagala rubah oleh karena Allah lain atuh nu kitu mah anggar keneh balad naon setan doh awas kasalapan anu ngajagi tina tumibana kana paharaman. Masya Allah. Oh, iya nu lembut bayi. Kan ya bisi intor ku whisky mana teh. Ari dibaca Allah malah kasungtu. Obi kaman itu enu diinum whisky sate daging babi ya sing apik ya sing apik dina situasi ayeuna mah ya Allah 10 jalmi mukmin nu ngadawamkeun kana wudu
Keulun iblis menusuk batal wae. Soto haroh gitu. Tah ieu teh musuh saha cenah? Iblis. Ta iblis teh keuleuh. Maka lamun tina nu 15 ieu dilakukeun hiji imam teu adil, nu beunghar bari takabur, kaopat nu dagang teu jujur, kalima nu alim salatna teu khusyuk, teras jalmi mukmin nu tara wasiatan dina kabeneran, teras jalmi mukmin nu eueuh kasih sayang, teras nu tara tobat, teras anu teu apik dina paharaman, nomor ka-10 nu sok ngadawangkeun kana cicing dina kakotoran, baik dina kotor transaksi dina ekonomi, baik dina pertikahan, baik dina muamalah, tergantung dina termasuk dina jinayah ayeuna loba hukum anu mustakmal. Coba cai herang di campuran kukesan babi eta teh saur Nabi dijadikeun kakasihna iblis. Maka lamun iblis hayang cilaka mah kantung tebihan bae musafir tos tak takutna teh sing arusuh kana ruh urang teh nya a'udzubillahi minasy da iya ayeuna tuh maros jang kunonya hari maca yasin maca Quran sok ngoplos sih da tahunna kursa kadar cicing dina sakral rek mimitian maca Quran sok tahunna teh kudu dina sagala rupa rek sholat tak mudah, rek munah haji tak mudah, rek umroh tak mudah suhut tos wa nadima alaihi wa asra'a bi taubati wa lam yaqnut min rahmatillah anu putus asa tina rahmat Allah eta teh termasuk kana bala iblis. Mudah-mudahan kurang samudayana sing dijadi ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.